ambilin kopi. Nah, kopinya gak habis. Ada. Udah beli nih. Beli kopi. Itu mah sendal. Sendal. Tuh beli kopi 2.000. Uang jalannya. Darno kula lanjing siarkeun bae sing muriang naon keur dahar ih nuleukeun beungeut doang gebek dari yeung dia no keur dahar lanjing siarkeun sing muriang naon ih atuh keur usin kacaklikna geus anu ngubaran sih ya meueuh aing ngomong nuleukeun beungeut dong gebek dia Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi apa namanya kak? Ari ayo duduk salam dijawab. Aduh. Pantade gak dijawab gue yang marde. Woi, itu biasa bae. Masih ya tengah ada yang ngejalanan. Anak hari buka ceri dipasang di yang lima. Para saya bawa tuh budak-budak tuh. Wan. Ngopi bangun aja. Cocok. Aing boga cipanasna tuh. Aing mau belasna. Hari ini mau kopinya saha. Nges sedang we ulah sanis. Ih. Kopinya ge eueuh meureun aing mah. Sia mau kopi. Nges kiranya ngeulit tuh. Ulah amis sedang bae ya. Hei, dia. Manuk dibawa oh, sedang ya. Sedang puting malam minggu. Apa kau yang dilepas sendiri gitunya manuknya? Tapi kok dijual lumayan. Yunan Sen, Kopi, yang sakit tuh. Marde tadi di luar. Oh, habis tadi jajan tadinya. Kita mau gawekan doang iya belum. Oh, oh iya, sedekah sama baik. Amin. Kurang sih nah dia isla Geus cukup, satu kukur geus. Mana sih dok? Tadinya. Allah ngeslain wae belah. Oh, geus. Gawekeun untuk Mardi. Sambal begitu kayaknya. Bodo amat. Keruk wae. 14 menit. Aduh Gusti. Nah. Mudah pasnya. Sakap Mardi. Ta, kopi neta. Ya manuk aing dong anu lupaskeun ieu pan saya mah melongok kieu lawangna. Usianya Marde.
Kalau kopi betak kadengnya, kalau minum kopi mau kadengnya ya tak begitu. Wan, kopi non saya. Kopi Arab. Mantapnya. Aduh Wan, Lansia. jemput deh menu kopi sih ya. Aduh, Wan, yang begini jemput deh. Hangus sih itu balik lah. Aduh dia jual jajanan kopi sambal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum sayang. Iya neng. Enak neng. Asyik Indi. Ini. Saya nama aku ada di bayar duit 500 juta di ulin beren ke Amerika aku hari. Enak nanya-nanya ke sini, ulah nanya kuno, mending nanya kenapa? Penting ya, mah penting. Penting nan ya. Ini ulah soknya ke mana? Si Indi mana? Ulin beren ke Amerika, soalnya tadi bayar duit ku 500 juta. Krisu. Bener ge, mana? Jadi yang penting aku dompet dulu sakieu nak. Tebel. Ulin ke Amerika tadi. Ini sama bener lang geus lah. Amun aya bejakeunnya ditanyakeun. Mau nanya kenapa? Mal. Udah sih mau beli kawinan sih kok. Ibu. Apa? Beli apa? Apa Neng? Bentar ya. Makasih Bu. Sama. Selfie. Almi dari mana? Beli kopi. Ya siapa? Sama Mama. Selfie dari mana? Dari rumah si Ujang. Baik. Cari si Indi. Emang si Indinya kemana? Amunnya homa dilihat. Ya udah aku pulang dulu ya. Ya udah. Dah. Dah. Malayang si berang pagawean. Mak. Naon? Reng capeknya barang gawe di sawah. Ngeunaheun. Manu teu capek digawe mah kok mah nyamaraban sia. Disutur ti dungdung. Ujang ge sarua mah hekin neulekeun bae capek mah. Capek naon sia? Capek mah aing biar para sia. Nu bantu kain kadulur aing ka warung 7 bulan teu jadi jam mikiran sawah. Tuh nu ngalaan para beaku keong. Terus mah ya anggeuskeun capek ujang neulekeun bae. Oh, dilakukan ke mata sia, nyiksa sia ka indung. Upah meunang aing capek ge ku sia dibere hateng nu ngeunah. Sakieu bageurna naonna. Bageurna naonna. Atuh deuleu mantuan-mantuana ka kolot dideulekeun bae alhamdulillah meureun. Laneng mata sia bisi cokel ku aing. Karunya sia ka kolot. Karunya ka kolot mah lain kitu. Arel gimana ya? Arel kieu tuh dulu eta na aing. Mantap mah caina dong dina batur teh ya. Herang bening mencrang. Bukan obong sia bising di kayak perti bolak-balik tuan sia tutung. Tuan aing mana jadi jelema pinter, geus aing begeng geus jadi jelema bodoh kos kieu capek. Orang jelema pinter naik pinter ngalawan, ka kolot pinter minta duit tetep Ujang ge nyiksa. masaki mah pinter he. Pinter ge pinter ngabohong, sia mah tiba heula. Ngomong mah sia ka batur mere duit semiliar ka aing. Lamun dibere duit semiliar mah ku si aing meluyuk ikan di sawah. Opokeun kumaha? Mana buktina? Tiba heula sia mah ngabohong bae ka aing. Si emak sok uji-ujian ka anak ge. Ari dibere sok dipangeuweuhkeun bae. Ulah ngomong sia bising diteplok jeung leutak yang beungeut sia. Eta ngomong. Lu balik deh, ketongan. Gara-gara cis naleng pegat setanggung jawab aing Kenal paketan aing, nyodok aing gitu. Penyo aing jawara. Takuna gengsin kasih ku. Baju aing kudusin kasih. Adusin goblok.
Nanti manusia malah percuma. Nah, anak turun ke anak buah sia turun ke. Potong biaya yang turun kan. Turun back. Turun kan. Aing turun pada mana anak. Ada sia. Kurang sia. Antong. No. Tadi gua yang ditulungan. Ih, aing Kunaon? ditulungan gua. Cuman lah banget sia. Kayak masih pak, sia dasar masih mah eubeng dicengkeun geus berak siksa. Ulah motor ah, woi kehen. Saha nu nyiksa? Hese berat motorna. Aing heulan. Aing kageng cetak ku sabakasi. Suku aing ku sabakasi. Siapa kasih meureun dia ngomong. Hei, aing nu ngomong jangan mayar. Nyeri, anu nyeri. Aduh domba angkat nak lu ka aing. Motorna heulan. Udah basah lagi jadi jelema lah. Tulungan apa aing. Ya kunaon sih pada dikuncungkeun ieu, kunaon dikumakeun. Ari sia kunaon mimitina bener dikuncungkeun. Senang aing pegat gara-gara sia. Bisa mulungan, bisa mah eubeng. Ya megat aing ge. Megat aing jawaban. Teu nyawa aing mah bahasa sia. Bener kasep sia tulus tunjung deui. Renek. Gara naik. Naik sia seubeng, tirisnya naik kelas neuk turun. Nyaku pongo jinganan. Oh, kumaha? Atuh teh naik ka batur mangkal kikian mah boloon. Dengan saha? Atuh udah Mbak. Pake kowe jeung. Geus ulah kitu bisa dibayahan ku si eta. Ulah kagak ka aing sia. Di pulungan sia ku aing teu narima. Malah mun ngomong kudu make prasmanan. Perasaan meureun. Mesti ganti gitu. Ari ieu jawara teh ya pareman. Anu sok kena pipi teh nempel naon? Eta mah jerawat. Jawara ya. Mesti ganti gitu. Dia ti mana baheulana eta, lain ti mana baheulana. Aing ngomong ge. Eta ti baheula lagi ngomong jerawat dan jawara. Menurut aing mah jawarat. Lain jarawat. Sendal geus pegat. Da kumaha ieu? Anu mikiran sendal aing anak buah aing ngusuk tadi pikiran. Sia kadina kumaha man dikusulkeun ku jelema ieu. Ma. Iya mentang-mentang kieu, Mak. Ulah sok dikit, ulah sok banget, ulah sok digoreng-gorengkeun. Resep aing geus kasep. Ih, aing resep. Beungeut lah digorengkeun ka aing mah. Asa boga ilmunan aing ngalawan sebut atuh suku aing ieu hiji. Atuh kalau digna mah ku anak buah sia tuh dilejeg cokor sia. Mangkana kori mah sim jawara, zaman insaf kori mah zaman insaf. Dunia tareh kiamat, insaf sia salat ibadah. Tomat. Dorakman sia. Ieu aing membersihan aing ulah ngalawan jawara. Sia ka indung aing ngalawan bae ti tadi Emang emang tadi kolot sia. eta kolot aing sakitu goreng-goreng ge kolot aing eta. Ulah doraka ka kolot terus ngomong goreng. Geus ulah ngalobakeun lu omong congor. Enggeus sia ngomong ulah keurang-keurang ka aing. Keras-keras meureun. Ulah Tuh, keurang-keurang. Kieu bae geus emosi aing mangana sia heh. Enggeus korek seni kumaha ieu. Sia magat aing puguh-puguh. Geus. Maning urang dahar. Ih, gelut. Kita ngebadeng ngilikan mah. Sia nu di sawah teh mah belut. Oh, belut. Nah, geus endik belut hayu siapa? Aur abang mah. Mau tai. Ah, ngomong nang semula. Geus hadi hayu, ayo. Ayo, kumaha ieu gelut jeung aing. Hadi yuk. Naon ka dieu bang kari gelut? Nanaonan ieu kota teh gerut ieu. Hah? Nek gelut beneran. Henteu mah ieu. Lain zaman gelut kori mah. Di sana Astra jingga. Beh ngubrus dia lebok dia leh. zaman kuari masih ke Aing kabur ah. Aduh, nongeng aing nyeri aduh, cangkeng aing aduh.